Eh, aya nang bari udut deh euy. 20.000 bari menang malak-malak oke. Nah, alhamdulillah. Aduh, lumayan euy. Main mah bisa bungkusnya. Bisa bungkus kopi. Naon we mana we? Buru-buruan gitu kunaon? Ah, tenang. Naon? Ulah pong. Masuk deui. Ulah Mana mah ka sedikit kuning, sebat sumput. Oh, ieu mah. Naon rokok tuh, bukan duit mah. Sarua pong urang eta boga duit. Oke, urang aya si Agus. Naon tah? Atur urang mun arek penting. Urang kabagian mun cair mah. Duit lumayan mah jangan ngarokok teh. Oh, nya ayo lah. Kamana jam 8 penting sih mah. 8 puting. Heeh. Aing mah. Jam 8 penting. Tapi duit teh. Tenang. Tuh, bayar resikona sama. Itu mere nyaho kan? Resikona naon teh? Jam 8 puting. Heeh. Ayo sing udah gede semali. Sebara eueuh deh nama si Miskal ge. Mana sih pada? Oke lah amun penting. Jadi antar urang. Oke. Hasil. Dibagi-bagi si Alpos dibagi, mana dibagi jeung ngarokok. Gini ya, berek main. Mana menta dibagi dua mah oke ku jeung urang ge. Mun teu dibagi dua mah kurang mau diantarkeun. Ngancamna bisaan. Ini bisa aja Agus mengancam teh. Gitu nya. Sia kan pulang, buka duit ya. Eta ge menang Sumputan. nipu si bom-bom Gula Berikan rokok ya tuh. emang nipu. Urang ngajak eueuhan pan berikan rokok. Baik, ku aing mau diberes itu. Namun cair. Wah, teh balikeun lah. Ulah patipung di mana mau sikatipu. Urang teh boga udud. Aina beli udud buru jadi boga udud saya daripada duit. Si bom-bom nang nipu beli bensin mah teh. Ih, sama karunya udah barang. Main. Bae lah itu ngarokok itu ngarokoknya. Naon orang mangkat we bukan rapi Namanya naon ini? Ayo. Aduh. Yuk. Ayo naik motor we urang. Gitunya anak mah abi mah balik we nyuhunkeun pidoana bahnya. Ku abah didoakeun juk sing salamet di jalan. Abah, Hade di jalan. Jadi kayak pasti diduitin ke dia. Naon Gus? Iya bah, ayo diduiteun ieu mah. Bukan mah cair we. Naon cair teh cair panaon? Bukan mah duit ieu mah jadi kieuannya teh babaturan. Nah, terus Oh, ngaranna teh. Nanti butuh duit pisan. Terus ku Agus teh diarahkeun ka dieu. Bukan mah Halus. ka dieu. Kabah pun tiasa we nya kitu. siap. Pokoknya make ku abah di gawean di dieu. Hayang naon budak eta ku abah di gawean. Karena mah kitu we banyak. Pokokna mah aya nu ngaranna si Apong ka dieu. Nah, Kita Agus lumayan. siap. Duitna ieu. Namanya kitu we nya. Aya kan urusan gua itu aduh. Sing hade-hade di Yuk. jalannya. Makanya, Bang. Mangga. Duh, si Apong ditungguan kata di nendika
jam salapan gitu kamananya budak tanya tungguan tadi gila tungguan maaf udah jam salapan lewat ini iya mah udah penting manten mah ini nya Aisyah ih kalakuan puting-putingan mabuk itu bima dijalikeun nih mana lagi dijalik nya siapa dijalik tinggal geus ah ayo gitu bukul utus wes mah sorangan lain kitu ya angkut ih naon demek dulu bisa jadi imah tuh yang mabuk kitu mah ih rusuh kayak terame ah sorangan itu puting-putingan mabuk kalakuan mampu menuju satu Cari wes siapa kelakuan tuh Agus mana siapa halo ini sih mabuk wae ih kain mah dulu di aneh sarerenya mah ieu lu kemana ieu kan lapong teh urang ngeunguan tadi mah jeung urang sorangan muan tadi mah jeung urang na motor bareng teh ya ke di poe di jalanan datang si ieu coba nabrak kudu di kamarana itu kamarana namun apong bener mabuk wae ih jeung urang pan teh motor oke tadi nungguan jam berapa tadi pan di jadwal jam 8 jam nungguan enak jam 8 lewat kumaha mati euy ngomong kana perlu heula ngomong mana butuh duit cuma bener-bener bener-bener sampai kan nungguan lantu tuh tengarit video itu naonnya kerjaan atau yang video itu teh sambil duduanan gitu naon teh iya da mana mah ngomong gimana mah lieur kerenyang ayo tuh nyai kita raja kayak kumaha itu mah jadi apa sih polanya mau jadi naon nih mau lampu-lampu kieu deh kan kan meureun di leuweung ieu teh lan di kota dah iya mah jadi mabukna anjir dan mabok tadi pokoknya si Agus di mana tadi dinya jalike anu grup kieu juga teh eueuh sasaha ada orang teh sorangan we nyekelan ieu tah kan obor pas itu si ieu tuh kangen coba nabrak goloyongan gitu teh ibu pan poe ti jalike langsung ngomong nubruk teh jalike pas dia mau teh bau bau kumaha ieu teh saya nama orang yang we capuna langsung lah hidup ngobrol penting meureun di rumah mana kan ngojek gawe lu bukan duiteun mah iya tuh ya Agus mah aja sih nya ayo deunah mah di sini cek laduh gitu mah tong nah gitu kan 1000 yuk aduh ieu penting-penting ieu kaluman barudak kareuweung anu lewat eueuh canekeun eueuh salah jangkrik we aya di mana ieu teh biasa tuh sepertinya oh dan kumaha naon teh ya saged alhamdulillah kita nongkrong mah sorangan jangan itu deh karesa nih kita cuma kiwari mah bingung karek ngalamar gawe dari jalan karek ngojek nan tapi hasil belum ngalpoe gitu penghasilan mah ayanya alhamdulillah kepada barang aku alhamdulillah udah mang kumaha gitu nya bingung ku zaman kiwari mah tonggoling untuk sapola sarjana ge ribu dengan pagawean kan urang mah leutik ngeureuh ge kudu disyukuri ngeureunnya da kumaha deui ya uga gaduh putar si beji teh nya teh ayeuna teh berenang rencana teh bade 2 nya anu hiji mah aya menuju 5 tahun kan aya masih betul berenang 7 bulan doakeun lah sing lancar segala rupa
bahwa eta mah rezekina bahwa dina lahirna sing sebangsal gitu emang sana pada hiji ayeuna maksudnya teh opat ya teh. alhamdulillah tuh atuh loba-loba budak nya loba duit oge da kumaha atuh ujung rezeki mah nyita teh Adi-adinya. tanah tenda kopi itu na iya we namanya batur da kumaha deui lah arek sare dan tereup kitu maksudna matakan sorangan teh di luar we dia ngangin soal jangkrik gitu kan aduh eta maksudna boga naon eta dina leungeut Batu alis teh. oh hade baturna mah euy menang tapak di mana Ya eta dibeli sok. alus dia kasiatna kena naon ya Itu teh kena segala. oh jadi lamun kieu teh meureun angkot adeureun ya Sekali ke langsung meureun nya obat kebubulan bisa itu dikeumkeun kena cai nanti diinum gitu nya tah aya apa? di mana itu penting aduh kalah mah tuh Mang Suna Oh, iya mah. sok di diuk di aduh Lain kali. Nggak jadi ratusan. Aku udah cari cing di luar. Kali itu. Ngalamun Wah, ya kieu kesangan. naonan atuh kesangan Itu gitu malam Jumatan. urusan anak ya Karena nambahan rezeki. amin lah bener terus genjrot terus ya Kan sekolot oge jadi loba budak loba rezeki. Tapi Jadi kudu rajin yeuna. bener kudu rajin Ari kedua mah udah hese meureun. berang rajin ikhtiar neangan duit ya Penting rajin yeuna. dah bener eta cocok lah marangannya Masagi, sama ngobrol bebas sare. guys jadi kena sare Jadi kena sare. Nah, naon coba sare. Lain. Itu jadi di jero imah jongkring biasanya sok loba baru udah kemana. nyata borong matario teh sorangan teh keluar banyak aya barudak jauh-jauh ti imah ka dieu da arek tujuan teh aya barudak kasih teh kaluman ari pas ka dieu teh ka sora cicip jeung tong ngeret Pukul orang. Jika saya kasih apong kurang kemarin. Hah? Jika saya kasih apong gitu. asal naon ka si Apong Biasa rek ka eta nih apong dari ini. aya rencana Apong Oh jadi mah apong teh. teu beja-beja Apong euy tapi teu CS pan meuli jeung urang teh tega Apong euy kieu carana mah rek selek wae sugan jeung urang nya hah selek jeung Apong mau ditanya urang mah lain sulap udah kita mau diri yang dikieukeun tah Makanya pakai jaket. Oh, dan bener. ojek. Kopi aku orang pakai jaket di kamar Jaket pembuatan. selalu tadi pakai. mangisangnya Isang tadi muka. Eh, Tiris lah kia mah majeuna. Kurang mah istri sana. Eh? Kurang ge arek malam Jumatan arek Arek kemana? Arek numpak motor. Kajian budak we. sok panasan ieu mah Kami tahu. nah bener panasannya Baru kumaha. ini tuh Ngomong-ngomong didinya ari malam Jumatan mah. hayang ari hayangna nama da kumaha bingung gitu Apa ku didinya mah ayeuna teh majeuna ngolotkeun, majeuna aya lauk masan di jero teh geuning. Eta pun tekau giliran arek ieu budak hayang ditangkep jadi loba wae kegagalan teh jadi bingung nya teh Disahkeun budak mah. nya eta jadi pindah deui ku sorangan anehna teh ting kunaon di budak teh Kuncian kerem di luar. ku guru bragan ngadat nya teh bingung nya teh aya we gangguanana jadi bingung teh ting kudu kumaha da pirah kuneangan deui mah nya Jangan naon. jangan belut lah tigana Wah, nama so gante. Rek rangan nawa. Ari siap orang lu banjur ku cipanas. balik berenang mau kantong kereseknya ya temangnya orang kan heula gitu kan Ka mana deui deui? buat orang kacai Modus ya mah. Ayo. Alah, kamarana. Basuna balik. Dino balik. Kurang cilang-cilang sorangan deui. Baru dah. Deui di pos gitu disaunting aya. Aduh.
bulan bintang arek nyanyi sorana pales menutana lah tunuh ya laki sudana datang baru dah tapi lila tunuh ning balik deui lah sare we ka imah yang deui inung budak Kumaha teh arekan mah itu capong teh. Hitungan tadi kene. Euy, bukan itu buku ini. Hitungan tadi menang geus ngomong ke siapa kita. Gagal atuh pireuteuan deui mah. Teh ka kumaha cenah teh. Cuman mah siapa urang ieu kan lah. Tuan, Urang era ku si Abah pan tadi ngomong. aduh. Ngomongan tentang jam 8 jam 12 tuh. Geus lah nama balik lah nama lah. Balik lah nya tuh.